Kaca mitra sadaya kalingkirang pengajian anu di Biola sebagai kapiatur Kabupaten Karawang midangkeun kapinangkitan di dalam APEP AS Budaya Nina Darius Somantri Ngenger.
pangringitan bubukaning carita kula kidalang kandha puwana nganciki sering pome sering bumi kepok jagat sang negara jauh kesrek muni usik wayang agung winija wayang tunggal ya wayang tunggal muluikeun catur nu kapungkur mapaikeun caritaan anu baheula tulisan para wali rekaan para pujangga dina bab carita pawayangan pada ngareka-reka basana pada mapantes adeg-adegna pada mapandekeun kaayaan jeung caritana anu luyuk jeung zaman purna zamanana milakin naryakan tuturuning catur bubukaning cinarita nyariosakeun kaul kena di pagelaran Jawi Karaton Nagara Maespati munyaki Nyakrawati ngabahudanda Sri Mangati panserana Brika boten wonten malih pranyata Prabu Arjuna Sasra Bahuya Arjuna Wijaya ngamoraksukan sing sarwa endah dinaretes ing sosoca murup biar kapikuna dipuna depening Narpati Soda lan Narpati Linggapati semyapun jajar deni raya pinara Sritinun ing pasewakan busana maneka warna Serbaka puspiteng yakudiyana yang pajrahing sarwarukma iya sarwarukma Prabu Arjuna Wijaya ngandika leleget diawis manis pangan dikana Narpati Soda Allah Gusti Prabu Narpati Klinggapati Gusti Prabu iya kaharep diupna kaula rek ngamimitian cumaritan naon anu rek dibadamikeun dina ieu poe dipayungan kapihatur badhe ngahaturkeun semua pangabakti kaunyuh Gusti Prabu dipayungan kapihatur sejak ngahaturkeun semua bukti kaunyuh panjenengan Pak Gusti semua pangabaktimu kula tanpa dening tangan loro kiwalan tangan simpen kurung ati pun dehi mastaka
oke kelina perkawis mulai kelepatan hapunten anu kasuhun meninggali anu dipamri hampura anu ditegak Gusti Prabu mulai kelepatan minuhulu seujung rambut dihadap saibas dampak sing cukup lumur neda jemat hapunten anu ketegak Gusti Prabu dina perkara kasalahan eta jimat nepang kampu-kampuna disamparing jagat satu tebing langit jadi papada manusia silih dihampura kalayan umamprakan kasalahan masing-masing tapi parendene ti kitu sabalikna sok sanajan teh sirikna baheuyeuk-heuyeuk leungeun gelar patarema dampal menta dihampura unggal poe tapi lamun teu pindah adat tina goreng kana hade eta ge salajeng percuma okan tenan terus salajeng da Gusti Prabu tak wayana kitu ngajan kaula raja tetep we kasalahan mah teu boleh we aya urang siling dihampura bae leres oke tingtigana anu mawi ngaging siling para narpati ieu teh pada ikhlas satimbalana pada ayeuna teh Gusti Prabu muk badawi paripos teh mah biasa kamu kaprih kapati kator gawe paripos mangga eta mah teu laku saya bae pada ikhlas satimbalana Gusti tansah anjing-anjing saperkara kaula negrakeun rasa sono kadua perkara kaula teh mikiran ngeunaan rai somantri terus salajengna nyaeta anu diutus ku kaula ngawakilan kaula pikeun miang ka nagara Magadha ngarengsekeun pacogregan anu aya di nagara Magadha pihak sawe nagara nyaeta pihak sawe nagara teh anu menta ngalamar ka Dewi Ciprawati ngantuk Prabu Cipragada dibikeun nuantupna raja Magadha dioyak-oyak Magadha narek dihancurkeun nya somantri ngawakilan kaula ka itu ngana hatep mangmang jeung hariwang kaula teh Narpati Soda Gusti para ulah nu kasuh ningali anu dipamrih hampura anu ditegak dupin lalasan eta mah salira ulah mangmang sareng hariwang jelaran nyaeta somantri jeung karna ka nagara Magadha teh pisarangan ku 100 prajurit oge diluhur ku opat Narpati Surya Maketu Candra Maketu Wisabraja Sinara Wisapati umaha Narpati Klingapati sabi wae leres pisan anu nepi disaurkeun ku Kakang Pati ku Kakang Narpati Soda nyaeta Srida tenang-tenang baik dan upami aya naon-naon ka Bambang Somantri bek dituna bobor karahayun kantos diantawis prajurit aya anu laporan tadi ngan lamun teh mah nepi ka poe isu tuluy wae warti wayana diantara sampean kudu aya numian ka nagara Magadha pikeun kumaha laporanana di Magadha diestokeun pisan Gusti sok impal wacana sila tacan modal nginang tulung apa ngarudah tulung tumit paning lebat eksa tevino manaja eksa raus nirak marang tenanana manajahinan eksa raus siren gulan sandang kabut jengayan sumpinya eta Narpati Surya Maketu datang nirak ngademan datang nirak ngademan aya musuh tengah teman nih rupa kulingan rana wiwit kirayang rana sampura Gusti Prabu rampes
Sibakara patus ujuk dampal Pak Gusti diterima punten kaparangan patika pengerang mama ulo ieu nu diatos deui sing kumaha kaayaan di Magada somantri jeung sajabarna Allah sejak melaporkeun kaayaan di Magada ngawitan pas anjo alun-alun nagara Magada raja-raja ti sawena jeung tempel ngantos kaputusan dan diluguan ku tilu raja nyata Prabu Marakacilda, Prabu Tsogira Paksa, Sinar Prabu Darma Wisesa. Saparantosna disaurkeun ku somantri nolak anu antukna somantri dikepung waku di Palembang. Namun luar biasa Gusti. Kumaha eta somantri sakti madraguna kunciya papa. Sadayana para raja-raja ti sawenagara nepika takuk lutus rakokokan malihat sadayana raja-raja teh masing-masing masrahkeun putri boyongan sadayana teh sadomas punyul hiji anu dipunyulan ku Dewi Citrawati syukur bagja kamanyangan hebat ieu budak lain lumayan ieu budak hebat sekali ai somantrina mana ai somantrina mana somantri teh Alwawi Gusti ieu para anu kasuling kali anu dipamun nyaeta kanek di tapawates nagara Mespati Alwawi abdi Gusti diutus ka menjagakeun walapatra ka Wasana surat isaha nyaeta ti Bambang Samatra mana Gusti cenang ngarat kumamulat patukin malarasemu masrakeun walapatra ka hunyeupna para Prabu Arjuna sastra maos seratan sok saasmung sajela emong penggalihna jelaran teu ngartos kuayana maksud somatin nanging aya kasapnang Kang Yuda sapada harita atus kausik acing dirina kabiat satu sering-sering lentah kang sepadapan penyiar talilu Saportos anu bernu saya naon gini saportos anu bernu kieu terus naon sih gerak saur asa teu gining diana prasi teu gandang Citra Pandita nyarita nepi ka prabadinya laun lebet eta ngeureus teu kurang jeung teu leuwih somantri lamun teh mah hayang babakti diri ka negeri Sabaraga ka nagara Mespati hayang nyoba heula kana kadikjayaan jeung kamandragunaan kaula. Mangga. Naon Narpati Soda Orwawi. Widya abdi mesti pun Narpati Soda. Kalau majuna si Somantri. Wira sudah bisi Gusti itu nah. Somantri lain di Naruksa Nagara.
tapi malulu ngangkang hayangnya karena kasih jayaan kamu. Kumaha kamu saja siapkan kereta perang sama kapal perang lain kalibat bisi somang direk ngajak perang antus-antus sarjika leres lias tokun gusti rampung daun tuntas pengatika-katika sekantu dirap perang Gusti dalam dimedian pada dahaya raja ditangkap itu dikisik dan Allah sama gendeh ning somantri lebarku pinter lebarku yasa sampean tapi rek dalam di kumah sok bakal diayunan ku korek ketik ayun kakubing angin anjra guruhing puspita guruhing Tumaduking rana Tumaduking rana Mesum harjiteng asmara harjiteng asmara datang kawin nami gentus kang wintur sita balus perlampahipun Prabu Arjuna Wijaya sumediat minat dateng tapal wates nagara Mespati kocapa wontening bang-bang somantri anu ngantos di tapal wates bang-bang somantri satria tanah batara dan ukir katon malela mapa yuda hingalaga
sieun ku panangkan kaula begitu sabab cita-cita kaula kudu laksana pati-pati kaula ngandungan oge hayang sahureun kaula pangarti tek didagoan teh kaula kakang suat isim abdi nu cepot abdi kan dogara abdi kada dia Pak ya bisa itu ya anak isim abdi nu badekan sati barang naon ieu teh sok dibejakan kamar anak kota ayah ya kaki kakang selain nah itu langsung angkat punya lira dan ngadeuheun ka main seperti kayak itu kayak ayah hal udah kita pikir sok dia belum baik malah kamana si dawaratnya aja nyok naon ya nah habat yang di dia deteklan ayah hal-hal yang kita pikir muluh aja semohon Bapak Ujang
Mesma Guliran Andika Kakang Semar Putra Pawan aduh aya anak papa banarak aya anak lu aya anak naon atuh bet manget ditepawat geus aya naon ieu teh itu sanes parantos kanagara Mespati ieu teh bade aya naon juragan api bade aya naon ieu teh bulan nya sareus sumuhun direng di dieu pada direng teh mun di warung atuh kada napi di SPBU direng teh lumayan naon mundur di SPBU dok naon tuh di SPBU bari naon ge bodena mah teu naik bensin teh dalam bulan ge genep bulan ini apa singkatan SPBU naon gitu esna teh solar P premium B bensin dari uju pek wae boleh uju bensin kopi oke ngajak ku kaula rek dibocorkeun Rusia ka Kakang Semar jeung siasa dengan apa? Allah Rusia naon ya? Rusia naon? Kaula teh dipikir di belakang di papan rasa-rasa sabadana kenging tugas ya di orang rek sekeun pacok reganan waya di negara magana nah ada jawa-jawa itu atuh buah-buah Gusti Arjuna Wijaya teh mana kitu ge teh sangupeun amin maksudnya jadi kaula pati-pati ngadunungan oge hayang saluhureun kaula pangarti koni nepi ka kitu kadenge misalnya nya ngaranna ge jelema amweng telepat ku kupingna teh teh nur eta geus jadi cita-cita kaula hayang nyoba kana kadijayaan Gusti Arjuna Wijaya waduh eta nya dieu da ngaranna ge jelema ngatungku tempat kauluputan tangga tempat kalepatan semenit ganti saja merubah janji sore rajin teu bisa kapake isu teu cicing dina hiji martabat dalam martabat keluar jeung martabat amis mah dewe beuki martabat atuh mah telepat teh nun tah poena kitu kaula ayeuna rek tatan-tatan buah-buah sakedeung deui Gusti Arjuna Wijaya sumping amweng nya dantengekeun Gusti aing waduh bener Pak meuli-meuli ka puluh-puluh dewek mah puluh kerek gitu ya kadek silai mah ulah deuh pipilueun sumohon Pak kadek ulah pipilueun silai Bandungan di leluhur dengan karasea pikir-pikir deuk naon urang ngeringannya kadiri sorangan si ngering si ngoreng hidup di dunia ku eling ngeringan kumaha nah dewek mah ngeringan make lagu model kumaha dora
segala bisa timiti main gamelan tapi ke main karet bisa sorak kana hal dia Gusti Arjuna Wijaya sombing dewa tiba bola ribu di sini mula Arjuna Wijaya sampun pratap dasar manusia terus ing matur besing kusupati tisingan danawiri manusia pangawak sawata langkung katingal cahaya kawismanan dan kroda Arjuna mengade mungkin jagat nyata nira mintonaken tiwikrama wiku kadikala menuju Arjuna Wijaya wiku wikokang trimuka kode ngaturkan Sumatera Prabu kunjuk Pak Gustenun ditaring satu acana kaula ngahaturkeun pangajian anu saluhur-luhurna wayana sampean para pertiasa ngaringsekeun pacoklegan bening sewing anu aya di Magada pinodamel kadua perkara kaula nyubadanan kana kahayang sampean naon sababna sampean hayang nangkang yuda ka kaula ngewa-ngewa kunaon geuleuh-geuleuh kunaon aduh punten anu kasuwun abdi Gusti mah teu ngewa sareng teu geuleuh jelaran ngewa sareng geuleuh eta sanes lampah sabira mung sakur hoyong nyobi nah sababna hayang apal kana kadikjayaan kaula kepunten dupi salira geuleuh-geuleuh patuh kanar pati anu genep du masar kana naon punten cobi gari nya kana kasatiaan kana pengabdian begitu jeung ilmu-ilmu tadi tak abdi mah sami abdi Gusti oge supados leungreun pageus abdi Gusti kumaha kasalira hoyong yakin ebre hoyong terang bilih ilmu sanapun kamu nya mun kitu carana hayu urang pada parti hadaka gua pidan malas aku luang liku meracek seracen dari isine buaya bola tanpa satapak poling panet tinata pendet cinta meter sedikit
disangki kuno sanes bakar remuk ngalayang seperti kalakai mangestu beraja dewa jagat ing letaras tisulintang damar kanginan peranyata sidik perman lain beja somatu laju Prabu Arjuna Wijaya mateni bawahan satu dia satu lobak dia iku manahan ngawat teka citi ikrama langit diri sakti warna nusa nyata dan tiang manusia aku mastakana dina mega awak nama julung kulung lir ulu anusa gede-gede awas cakra peswara jeung cakra Prabu lemas palangkeun ieu senjata panah Prabu lemas nyaeta rekuan panah namun teu karasa naon ka jetirika sieu ieu wah dikeupul wae si aya aduh silakan ayo hadir sianglah lompat maju somati dikebul ke barang salah Allah oh Gusti ayo siap aduh aku daya Gusti lawan cina tahu kagak abdi sesat ngedalkeun sabda pitulina sabda pangucap pitu 7 lina turunan 7 pasurunan waktu mawan kurta salira Gusti bener Gusti kade sumpah sia pinodama seuk kaula bakal dilesorkeun deui sia awas pakarapan sampean ayeuna sadaya kaulan nyangakeun ti korotang gorokeun beuheung teu suku genteng lokeun bade disik-sik da maca dicacak di walang-walang oge mangga kaulan kalau ada kutu saeuti ilmu kapibana kade ulah jadi pindah adat anjeun jadi adiguna asa aing yakin asa aing panggagah somatu di luhur langit aya langit museja pinodama kaulan ngeunaan anjeun kumaula ku kaula bakal ditarimangan aya syarat naon syaratna panosa pamindahkeun nyaeta aman Sridari anu dipuncak mundang bisa dipindahkeun ku anjeun eta dipenta mun teu bisa mulang deui anjeun kepada petengah hati berbukulit disangka jadina pertelang memang mulai memang kadu aceng we jelaran kubang saya nang alupuluk lir kapuk kayak bulan kapas kahujanan nyalu kana batu mukaringgo aduh
nepi ka kieu nasib diri Jawa ka Allah. Kocap kacarita ya sok rasana anu milarian ingkang rata ka paratos ka kidul ka kaler kawetan ka kulon mikir-mikir pasilung kawi cuprang burawah nedakan nuning jangkar motu alas mancing alas sok rasana anjuk kata pelawatos nagara mespat bari melas melisa sama kain kang raka bang semantik kang mantri syukur geus bararuh mantri gimana tukang mantri gening ieu jiga kang mantri napundukna wawuh tapi tahu lebih silain ampun tinggalan ingat ke adik kau sok rasana begini Kang Mantri sok rasana Kang Mantri Allah ampun Gusti Kang Mantri ibu sono kan sarua kalau akan sarua sono lagi akan jagur kan meninggalkan duit hampura lagi hampura sekali delen akan teh kadilen dek ulin tapi deknya akan gak we ditampi nama teka anu mata sok rasana akan teh canggih tarima sabab ayah syarat naon juga rajin teh makan diterima kan ayah syarat berat syarat sok rasana naon cenaka akan teh rajin diterima gawe ngan akan kudu sanggup mindahkeun taman siri dari anu aya di puncak gunung utara sedengkeun akan bujeng-bujeng boga ilmu keur mindahkeun anak dalah nepi ka gunungna oge teu apa bujeng hingga ka nyari teu diajak kumaha ka kita mindahkeun taman siri dari di puncak gunung utara maneh kalah kasuri eta mah pangulinan umi bener sok rasana sanes heureuy ulah sok heureuy teh teu akang teu heureuy abdi rai mah bujang-bujang ka heureuy akan nuju serius kitu bener ada apa nganin apa nagana kumaha carana ka kudu pindahkeun taman Sirindari nya urang pindahkeun nya tuh akang aduh eta si sok rasana ngomong jiga nya urang nyumunkeun kana welas asirna Gusti nu bener mah sok rasana ih ros kakak aduh cing ai mane bener bisa ya pa ilmuwan anak keur pindahkeun eta taman Sirindari hari ini mah teu bisa nya urang nyumunkeun kang kanu maha agung dan anjeunna mah maha dina sagalana manusia mah atuh kang bisa naon bae naon haduh cing sok rasana tulungan atuh akang sok rasana nu minta tulung akang lengkah mentak digeuningkan jeung dulur teh ulah sok pajauh teh kitu yang dulur mah jauh silih tepungan gering silih ubaran paeh silih rasanan cing tulungan nya ditulungan kade ngan uing boga syarat boga kahayang ya aduh ieu geus syarat deui nah hirup teh asal obat syarat pisan bae naon syarat teh ulah berat deui sakedik ayi ulah dikantunkeun deui ku akang hayang hiji terus jeung akang aduh sok rasana deudeuh sok rasana enteng eta mah sok rasana ku akang bakal dilaksanakeun
leres ya bener leres bener nya mun kitu carana mah sok lah lamun leres teh mah nya kade ieu Kang ieu leres janji nya Kang janji akang model pajauh deui jeung lain nya sok aya kitu carana mah ngan kumaha carana kapan meureun puncak gunung Untara teh anu sakitu jauhna sabaraha bulan lamun ukuran bulan nya kulantaran akang nyuhunkeun hiji hal aheng meureun carana ge kudu ku aheng deui kumaha carana sarana lintang ti ini bari cicing memampahan teu ngalengkah naon hartina lah lila aya di omongkeun lah engke deui we sok atuh kitu carana sok si jagat mulia sorana ngakululin gunung uluk sakra mota silap sana para cuata merasa cuata para lulu manten banyak lajeng we amun seuit aya wae puncak muga gunung Untara cuplak ngalih ka nagara Mespati asra kana hal aya taman anu endah taman anyar betul Kak tos ngalih tinggal taman teh Kak waduh sok rasana nuhun sok rasana belah karuing nuhun maka kanu kagungan kanu agung nuhun sok rasana nuhun Gusti asrakan dia jalaran ieu aya taman anu endah anu setunggalna tembus ka karaton Atuh Prabu Arjuna Wijaya hoyong uningaan palai uningaan anak kajantengan ieu lajeng wae kaili ku para narpati serahkan hal dia Gusti Arjuna sasahut subik kita sok rasana wayana nyebut rasana nyebut gini akan nyebut rasana dari itu raja datang kali ini Pak sakedeung itu Gusti Arjuna Wijaya ka dieu ini para narpati sareng para putri nyebut rasana kayak akan disambut deui kali tadi geuning akang janji cikene janji ayi moal ditinggalkeun geuning ayeuna ieu rek ditinggalkeun sakedeung sok rasana alif deuk kawa alif deuk kawa sakedeung alif bukan aja naon geuning akang kalah ngalukas wakina ieu kawa alif laju jalanan ku gempur sareng kesangan ngoprok teu kanyahoan ieu panah resot dina Jepang amles kana dada sok rasana mah simpati teu makaning perlaya mukswa sairana Menteri sok rasana Menteri Allah sinjang nulis perang jatun kasmaran rupa sejati Gusti Sakrasana ampun Sakrasana akan ulah ditinggalkan Sakrasana tengah aja Sakrasana tengah aja Sakrasana ama di Sakrasana perlaya apa Gusti ampun Gusti lajeng wae aya nu kaluar tina patilasanana ieu sok rasana sukma medal sukmuk swasalirana sukma medal muk swasalirana Kang Mantri gabungan Kang Mantri geus janji ka Rai rek babarengan Rai rek nunggu hayang babarengan dina waktu malam ulang-ulang kalam asal poe panjang negara Tunjung Sam ditunggu Rai
Kasa dan sangkeun badan Gusti kaduhung terati heula geuning Gusti sakrakana hampura sakrakana manunggal pangirip jeung akan sakrakana racun dan kami Swami Prabu Arjuna Wijaya kairing para narpati sampun dumugi Mantri kaulah nuhun Gusti akang berat nuhun berat nanggung berat nerima anak wayana jasa sampean geus bisa nyubadana naon anu dipikahayang eta teh Taman Sri dari dipindahkeun teh nya eta sugan kabinguyungan ngajatukrami nya eta jeung Dewi Citrawati Raina Prabu Citragada meureunna tempat pangisan kula teh didinya pinu damel kaula nu janten kareueus sadayana rupinan janten kareueus sadayana wah luar biasa Prabu Gajago pinu damel Gusti dikersakeun we ka rupina Gusti sakali deui dina wanci ayeuna meureunna sampean sakaligus ayeuna keneh bakal istrenan jadi patih negara. Aduh, Gusti, ngaturkeun deui menulak sakat ketika pindahan Gusti. Bagja bari nasib gemak kaula lantaran sampean geus bisa nyumponan naon nu pikaya ku saera malahan meureun di tapal watos nagara Mespati aya taman anu endah na kabina-bina anu eueuh di dinya. Pino damel kaula nun bakal diestenan jadi nikmat Pati Suwana kalayan diberi gelar nyaeta Pati Suwana. Wah, Pati Suwana nun luar biasa nuhun somati nuhun sakali deui hidup Pati Suwana hidup kembang piretik senebaran sari tutup pelawang musigota. Hadirin tidak pengajian yang dihormat namanya kapiatur Kidalang Apep AS Sudaya mintonkeun cariyos somantri ngenger disarengan Gujru Kawi Emi Sareningsi sadasan mangker Kidalang mangga Kidalang satarakan cariyos turunan ngadeg Abah Haji Asep Sunandar Sunaria dihaturanan kanggo ngadugikeun tawis katineng tawis kadideuk gugunungan ka dalang anu nembe makalangan. Oh maka diwakilan ku Kang Putra Kang Dadan Sunandar Sunarja semoga di dalam APFAS Sudaya diaturanan ngadeg kali Ibu Juru Kawi oge Prawiyagana kanggo nampi tawis katineng piagam penghargaan antara pilalayang dis oge gugunungan tawis kadede ti keluarga Giri Harjati luar tanah piti pengarsa Abah Haji Asep Sunandar Sunaria.
Atur nuhun. Sekali lagi juga aplaus emprak keprok kanggo di dalam APET AS Budaya Kabupaten Karawang. Semangat di dalam dengan turanan kanggo jengkar lungsur di ieu panggung. Bari sadaya rupina kureng sena pagelaran di Kabupaten Karawang. Bina Jakrama Pedalangan tingkat Jawa Barat tahun 2012 dinten anu kahiji dicekapkeun dugi ka dieu. Penak deui dinten enjing di kawitan tabuh salapan enjing-enjing anu baris